Nah ya Nawawi kebelah dina pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi didorot di mimiti ti dieu kajaukeun aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ka makam Syekh Nawawi blutro potong beko dokot deh namanya pas pelobanya blutrok deh potong didatang ke 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 blutrok nyanana dibawa ke rumah sakit maut. Kisah nyata iya mah Syekh Nawawi. Oh, cak Raja Pahad teman di Rahman Raja Pahad. Makam siapa yang mencari Syekh Nawawi? Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanara. Hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional. Mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan. Pernah anjeunna maot sagesa maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna. Ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu. Galilah kuburan tek dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene. Imam Romli kagali beleger kene. Ibnu Hajar beleger kene. Teh pandirinya teh urang lamun deuk ka Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar, belah dia Imam Romli kuburanna teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi. Teh balaleger kabeh. Laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh, bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup. Raja langsung ningali tadinya, begitu ningali cak raja pendem deui bae besi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen anu balaleger dikubur deui di dieu ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Belah diuna terus dizarahan kurang Indonesia mah zarah terus hobi tiba heula orang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener zarwa bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot kirim doa oge bisa zarah bener gini. Nu zarah teu bener minta info. Nu kaluar euy. Eta kos kitu. Teu balener. Nah ya Syekh Nawawi kebelah dina pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi didorot di mimiti ti dieu kajaukeun aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ka makam Syekh Nawawi blutro potong beko dokot deh namanya pas pelobanya blutrok deh potong didatang ke 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna
maruriang kabeh parah, nu terakhir mah malah datang ka maot. Nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11. Beletrok. Nyanana dibawa ke rumah sakit maot. Kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah. Oh, cak Raja Pahat teman di Rahman Raja Pahat. Makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi? Nawawi diceritakan gitu. Oh, ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah. Pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu. Ieu makam, ieu jalan tol tak ka dieu teh set. Ada kurang mun jarah di dieu pas tembok. Ah, pas tembok. Sekali-sekali ke Mekah tuh. Aduh Gusti Allah, eta Syekh Nawawi. Karanganana 112 anu eta geus tercetak, nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi. Nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi. Jelemana leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu. Henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai. Nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS. Teu mah terus terang we sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana. Kula kajati begitu kajati pan kitu LDII ngobrol teh jeung kiaina. Saya ini kiainya di sini saya kira. Tangkorak sia bener. Bebeja kiai Purukutut jaya kan bebeja gitu mah. Kedua orang PKS kumpul di mata kan ngobrol menyaritakeun nya PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon. Betul beres nyaritakeun saya kiai PKS. Saya kiainya. Aduh, budak cabokeun doang cek urang. Kiai si bebeja. Teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae. Kiai kanyahoan ieu, polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu, polisi. Abri teu kudu bebeja ge kanyahoan. Kiai ge kanyahoan. Oh, horeng kiai Golkar atuh kanyahoan. Ieu horenganna nu sok ngarusak kakiaian teh ieu. Aing greget jasa buku ka Golkar mun besok. Syekh Nawawi ieu mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kaget nyana. Di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakeun urang mana Syekh Nawawi, urang Indonesia. Di mana Indonesia nak kronjo. Weh, kronjone saking pundi ge? Saking Tanara. Weh deh, iya tah eta kos kitu tah. Percis Jawana mengkolon tuh. Aya wedehan, wede. Itu bae teh rajeg ka ditu geus. Mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus. Ya jawane ana wede ge. Ya Allah. Cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut. Basisir bener. Ah heran. Heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu. Lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet. Jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek, awakna naon kitu ngaranna teger, tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh. Lauk mah kos kitu beda jeung daging. Mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging. Euy sia berat eta. Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti mendak di suratan ku ulama Mesir.
di suratan nasihat